Kena saya percaya wae ka Allah. Haji mah ya jeung jelema mah leutik, haji mah tong boro jeung jelema satu galak satu rawe ku haji mah eleh atuh. Eleh kumaha? Apal dirinya ngalah gajah. Gedantep. Naon sih jeung ngalah gajah? Ngalah gajah. Tuh apa teu ngalah gajah? Nya henteu atuh. Tah berarti eleh keneh pengalaman ku haji. Eleh keneh ku haji ngalah gajah, haji mah bisa. Di kumaha? Apa ngalah gajah? Nya di kumaha? Wah, Paling enteng ngalah gajah mah. Kumaha? apal awi gomong. Ya apa? Tah ngalah awi gomong. Nu kumaha? Awi gomongin kolot. Cing panjang selalu nyuai gomong teh. Tuluy. Tah awi teh balur ku gaji. Si awi teh balur ku gaji. Pajigang ora. Nya tuluy. Tah lamun aya gajah teh songe ka gajah teh bikeun. Tuluy. Dihakan teh ku gajah teh. Tuluy. Tempo dicapek panteas awi teh. Tuluy dilegleg. Nepi ka bijil deui tina bawana. Nepi ka Malang kari nanggung teh gajah teh. Aduh. Roroesan ditanggung teh atuh. Kitu we ditanggung teh. Sabara urang teh tanggungan Nya kuduaan. Abawa nya teh henteu. Tah haji mah kitu we. Mata ulah wani-wani ka haji apa ngalah kulit mau. Anu mau loba pakalan. ngalah kulit maunya gampang payahane maungna. Tulis sisi Tak yuk salahna jelema ayeuna mah. Keranggalan. Ngalah kulit maungna dipaehan teu meunang teteh maung teh binatang terlindungi. Dilestarikeun teteh maung teh. Haji mah ngalah kulit maungna mah ngare hirup. Ya kitu haji. Kumaha? Gampang. Apa lauk mas? Nu jijikeun lauk emas ini mau. Heuh, lain apa lauk mas? Nya apa lah lauk emas mah? Apa kangkung? Itu jauh-jauh. Heuh, apa teh? Nya apa? Tah lauk emas jeung kangkung teh blender. Na bubuk. Nepi ka bubuk. Tuluy. Tah hijikeun nepi ka bubuk. Teangan maung, song bikeun ka maung. Tuluy. Tah ngalimet teh maung teh ngaraharsan. Lauk emas jeung kangkung teh wah nepi ka bea. Tuluy. Kabokina teh. Tuluy. Tungguan weh, apan pangaruh lauk emas jeung kangkung mah tuluh. Nya. Tungguan nepi ka sarena eta maung teh. Tuluy, sare maung teh tah tempo sare ngalah kulit maung mah. Di kumaha? Ini kurang teh ka tukang, pan maung mah sok sare teh kitu ngareko. Tah buntutna teh sok ngamae ka dieu. Jejeg buntutna teh kurang teh. Jek ka kitu tah. Jejeg buntutna teh. Udangkeun maung teh. Hei. Tuh tarik deui. Hei maung, hei hudang, hei geus burang. Tah tempo hudang ngareret ka urang, sentak urang teh. Hoya, celeng dagingna mah ka itu. Kulitna mah ngalumuk kada kajejeg ka haji buntutna. Gitu. Eta teh bener apa? Bener kali nyokot kulitna teh jang. Ai maungna Hirup we maungna mah tadi di teangan eta maung ku Pak Haji. tuluy kursi duru beda tiris kulitan. Hebat teh sangkanya. Apa ngalah bagong? Loba pengalaman. Aya jelema we ki kakaraing eleh ku jelema euy. Tabeu. Pengalaman di kaki ieu. Apa ngalah bagong? Kumaha ditembak? Lain. Ngalah bagong ditumbak lain, ngaroga halak gitu mah tuh. Kumaha? Apa tamang? Nya tamang mata, neangan tamang segede peureuk segede leungeun. Tuluy, cing panjang tamang teh. Tuluy, tatungtung tamang teh. Kalian gaji di dinya. Gaji deui. Gaji deui tamangna balur deui ku gaji. Tuluy, Tah tempo aya bagong songe ka bagong teh. tuluy dihakan deui. Dihakan ku bagong teh jang dihakan. Tempo dicapek pan tamang mah teuas. Tuluy kaisingkeun deui. Tah ku baturna teh didahar deui teh jang. Tuluy we kitu kaisingkeun ka dahar deui ku baturna teh kitu we kitu 30 teh sakali narik teh. Di talian ku haji mah sakali eueuh tasbih eta we dipake ku haji. Tinggal ngajeng-jeng. Haji Gelo mah kakara aing eleh euy. Itu bisa ngomong ke aing ya. Naonnya euy. Apa ngaraorai? Haha, iya. Ora-orai. Apa
Ya gampang ditenggel we. Ulah kan. Ulah teh orai teh dilindungi. Di kumaha teh? Gampang ngara orai mah apa kerupuk. Ya apa? Kerupuk. Nya Apa? nya apa? Tah, neangan kerupuk, tapi kerupuk mie teh koneng nih. Ya tuluy. Tah, teangan liang orai teh. Tuluy. Busek kerupuk tadi nalang orai teh. Tuluy lulus ya. Orai nak kerupuk nak beleguk. Orai na maangale macok. Si goblok. Nipu ka haji. Ibu eta mah luas. Allahu Akbar. Ajar sia. Teu nggak bohong. Kenge. Dosa teh. Dosa makanya gitu. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, temenang gitu. Temenang gitu. Apa ngalakeusik? Ah, Tak, kumaha ngalah keusik tah? Ya ini teh kawalungan sia. bangga-bangga teuing mah. Ntar emang ke material. Apa ngalabueug? Kumaha? Neangan beug. Tewa kumaneh? Enteng. Apa ngalalau? Kumaha? Ngecirik. Siapa tuh nyari? Lain teu nyari beleguk. Jadi sia nu teu kukuh mah. Pokoknya ngalah gajah ku awi. Balik. Lain-lain si teh ngalah maung ku dokma jeung kangkung. Naon si teh? Ngajak lu si teh kain. Sok. Kuman teuing si teh. Aing nu katipu mah jeurik. Bina-bina teuing si teh kain teh. Teungeun. Nah, atuh da. Ini mah. Naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari tengah romong mah nakon naon naon teh Kayaknya udah kumaha ya. minta supaya kuring apa ngariung teh wah mana mah buuk ay buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari mana aduh ya ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh ieu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh sungut dikituan disadah henteu Aduh ya. Anu galang teh. gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh Kompor jeung bihun ai miing. jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li tuh
nya di Amerika Stephen Seeng segel ya segel baik teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kokom podat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seri naon itu itu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar belegog sabaraha taun yuswana bu Gusti Dibalas ayeuna. dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegog ya Allah keun bae tong diceungceurika meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh belegog tong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan tungkul aing dek nulis tungkul gua mau nulis lu baca lu bego bolot oh jadi pada dikubur nanti di dia goblok tong dina jalanan atuh dikuburina jurig baca sok baca maksudnya ini tulisan itu kumaha lamun urang baca baca Kusihung baca. sok kusihung baca kusia lain bapak uing pae atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog tah eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan urang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh kara premios aing aduh kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh
saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya nuhun saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebab naon aya tatabuhan muni genah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hunting hajat maksudna eta sora silung silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap urangnya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni Norawesok ka sora bool bool bonang sok terus nyiksa aja dah nyoker eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran sencurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hamperu hampura wing teh kieu sora teh bahasa teh gaib gaib galap wing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung cepai gebuk nepi ka kieu wilujeng tepang sieun rupina urang asli urang pedaleman geuning nyantok aya nyaho maksudna nuhun ari unine are uninga mah galap meureunnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya loba teh ngadahar ompong ompong obat nah tetenya kalau dijadikan si gamak kakara nu pasti akan seueur seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geuningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnun saha ngaranna uing bulan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang oh tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebenaran najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak dek lompat ka mana ngabecir tangtung diberi dek kabur tangtung disusul